hidup wae. Lamun ngajak takdir Kang cabok. Kembali ke tadi, la mu'ina illallah, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Orang minta ditulung dekat Allah. Makanya orang sok baca dengan Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kul ka Gusti abdi ibadah jeung ngumpul ka Gusti abdi nyuhunkeun pertulungan. Berarti orang ulah minta tolong aja lemah lain gitu. Eta mah syariat. Makanya ketika ada seseorang mengatakan ketika jelema minta ke selain Allah musyrik. Dan bid'ah, wajiban bid'ah, selawatan bid'ah, ilungsia bid'ah. Benar tak? Rasul majing para sahabat dimana balal angin sia, ari sia pesek eta. Anu kapal ilung pesek itu bid'ah eta. Aing mah udah maju dah. Jadi setengah bid'ah ngajeng. Ya. Lamun aya jelema ngomong deui ieu meminta kepada selain Allah eta musyrik, berarti pamajikan sia unggal poe musyrik. Mungkin minta duit sia unggal poe. Benar tak? Jadi definisi musyrik mempunyai keyakinan menduakan Tuhan. Ada kekuasaan selain Allah, ada kehebatan selain Allah, karena musyrik. Dan tetap kurang mah keyakinan mah anu kawasama Allah, anu berpengaruh adalah Allah, anu nulungan adalah Allah. Yakin nah teh. Kurang bisa selawat ieu ditulung Allah. Buka dua. Wala dalila illa Rasulullah. Teu aya pitunjuk, teu aya pituduh anu sae nu hebat angin Rasulullah. Makanya Kangjeng Rasul adalah petunjuk yang sangat hebat. Kurang bisa kitu nyaho ayeuna haram, nyaho ayeuna halal adalah petunjuk Rasulullah. Melalui para guru-guru, makanya bagian cek Rasul tuba liman amanabi wa rohani wa yaroni. Bagian jelema anu iman ka kami bari ningali ka kami eta keur Kangjeng Rasul nyanyi para sahabat. Sahabat iman ka Nabi bari ningali ka Nabi. Bagian para sahabat, sahabat sadayana ayat 124.000 sahabat. Ketika Rasul wafat dina kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, ketika Rasulullah wafat meninggalkan sahabat 124.000 sahabat, sabi bilangan para nabi. Sadayana para sahabat kata Al-Qur'an. Qulubuhum masahibuhum. Sadayana para sahabat dina hatena Quran sadayana. Sebab naon zaman hari teh belum ada Quran tertulis can aya mushaf pos ayeuna. Rasulullah ngaluarkan ayat Quran langsung beunang ku sahabat langsung asup dina hate. Man kitu. Jadi sahabat teh ieu santrina Rasulullah. Margi guruna sebab Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia jelema bersih. Sahabat santrina bersih. Jadi gampang masuk ilmu teh. Guru bersih, santri bersih, gampang masuk ilmu. Guruna Rasulullah, santrina para sahabat gampang jelema bersih, jelema bersih. Makanya lamun belajar ilmu teh kudu bersih. Gampang masuk ilmu teh cara ayeuna. Ayeuna mah guruna bagi duit. Muridna tukang ngusep haram. Ayeuna ngaji balik di pohon deui sia sok aya. Oh berarti guruna bagi duit beuki. Sahasin untuk bagi duit teh. Ceuk Imam Ghazali pang ampu-ampuna sihir di akhir zaman duit. Lain sihir Jampang lain. Lain sihir Madura lain. Lain sihir Kalimantan lain. Tapi duit. Makanya ajal ya ajal. Ari murtado. Ceramah di mana-mana teh sieun diteluh aing mah. Sieun kana teh dibere duit aing.
ulah gitu tanya ulahnya kudu nama kudu panggalina kumaha tuh da rasul ceramah boro-boro anu ngampokan di Balai ditongin boro-boro dihina barangkali Islam Miraj di Balai dihina diampun serangan umat datang sambung anu tanganna balik diamlokan diberkata nu biasa mah biasa kan iya para sahabat teh santrina Rasul 124 itu sahabat sadayana ahli Quran katalar Quran katalar sadayana hadis Rasulullah orang pengalaman ke Rasul pengalaman ke sahabat sahabat buka santri sahabat disebut tabi'in Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Hambali eta tabi'in eta santrina para sahabat anu ngalaman ka sahabat tapi pengalaman ka Rasul sahabat hukul 124.000 lamun hiji sahabat boga santri 10 we upamana 40.000 ke 200.000 terus turun ka hanap ya tabiin boga santri deui atba'u tabiin terus boga santri deui ulama nepi we ka urang tah urang halaman ka sahabat teu ka tabiin teu ka rasul teu tapi iman ka rasul nabi tuba liman aman nabi summa tuba liman aman nabi walam yaroni bagia jelema iman ka kami tapi teu ningali ka kami kok kurang kieu pas kurang kieu teu kungsi ningali ka nabi ngimpi teu kungsi tapi iman ka nabi jeung saha jeung guru-guru meyakinkan dalam hati melekat dina hati iman ka nabi aya cinta ka nabi bahagia 3 kali alhamdulillah bahagia urang Pak teu sakabeh di lemah bener teu ayeuna urang daek kieu masyaallah luar biasa jam sakitu kan hayang nama molor itu ya bener teu hayang nama kieu kamari penting tadi abdi ngaji di daerah Cibarusah jam 10:30 sekarang mulai ya tak mudah ku timnas eta haram jalan baik kata kali patuh jelema betul panitia kiai kana nonton final kene sekalian kiai urang nonton dina aya lagi mesti aku jelema itu kumaha tuh nya nyawa setaya main bola teh haram halal sih haram halal penting sok lalajo hayang halal hayang halal jadi main bola mah ulah ningalikeun orang make sonto kadua main bolana ulah aya perjudian untuk aya hadiah karena halal katilu ulah aya permusuhan di mana musuh mawa bola tuturkeun untuk ditewang mereka suka gagal jadi petunjuk panghebat-hebatan petunjuk adalah Rasulullah semua bermuara daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kurang ayeuna iman ka Nabi salah satu perintah Allah jeung perintah Nabi adalah maca sholawat ya ayyuhalladzina amanu eta teh kitab ya ayyuhalladzina amanu teh punten lain ka jelema hukul berikut kaji bising aya jin hadir dia ya atau jin dia mana ya jin ge ka kitaban tu ya ayyuhalladzina amanu pan ya ayyuhalladzina amanu teh dia mun cek bahasa santri logatna hei eling mum akeh makhluk seueur anu kataklif teh jin jelema jin wajib salat jelema wajib salat jin wajib puasa jelema wajib jin wajib haji jelema wajib jin wajib zakat jelema wajib kataklif jin teh ka haji wajib salat wajib ibadah wajib iman ka Allah eta jin lamun teu iman disiksa kos jelema di akhirat jin teh kos jelema we kitu rupa-rupa anu ibadahna aya nu rajin aya anu bangkawarahna loba anu tukang usupna aya di alam jin teh aya itu aya alam jin ngan waktu di alam jin jeung urang beda di alam jin lebih cepat
lamun di jin sapoe urang bisa sabulan atau bisa saminggu. Jeung pangkasep-kasep nah di jin di jelema mah pang bedegul aja jelema. Pang goreng-goreng aja jelema, di jin mah pang kasep-kasepna. Makanya sia lamun boga beungeut rada menyon. Alam jin saya jadi playboy sia. Jin teh katakeun ibadah. Jin teh katakeun bari perintah sholawat. Loba jin, loba. Makhluk jelema jeung jin loba kena jin. 10 kali lipat daripada jelema. Jin dia 10 kali lipat daripada jelema. Ya dalam dia nu hadir ya. Loba kena jin ya. Dia ya. Pasti loba kena jin kan lamun urang dibere ningali ka jin ya. Ripuh gua kabur nyatu-nyatu aja. Yo gitu. Dibere ningali. Sebab kerja Nabi Adam mah jelema bisa ningali ka jin ini. Bisa ningali jin teh kieu. Ngan ieu jelema loba kaganggu jin teh beungal. Tahu jin teh gitu. Akhirnya Nabi Adam memerintahkan kepada salah satu anaknya nyata Nabi Sis untuk menghalangi antara jin dan manusia. Akhirnya dibacaan doa ku Nabi Sis akhirnya jelema teu ningali ka jin. Ai jin mah ningali ka urang. Ngan dibere torek kita sini. Hikmahna gede, lamun jin ngadenge sia ngomongkeun jin mau teu dicabok sia.